Abdi sadaya di dia di kelompok 2 bade ngapresentasikan perkawis novel tepangkeun Nami Abdi Sonia, Abdi Kensei, Abdi Haura, Abdi Lutfia, Abdi Sesti Ina Putri, Abdi Anissa, Abdi Repes Ramadan, Abdi Fatih, Abdi Alfian, Abdi Rafi, Abdi Febri Tama, Abdi Hazel, Abdi Satria, Abdi Nadia, Abdi Putria Ramadhani. nami Abdi Rizky Reynaldi. Novel nyaeta salah sahiji karya sastra wangun prosa dina carita rekaan atawa fiksi nu jalan caritana panjang tur loba babagianana. Sejarah novel munggaran dina kasutraran Sunda nyaeta Baruang Kanungara karangan Dayang Kanduruan Ardi Winata. Ieu novel teh medal dina tahun 1814. Mun dibandingkan jeung novel dina sastra Indonesia, novel dina sastra Sunda leuwih ti heula. Buktina novel munggaran dina sastra Indonesia nyaeta Azab jeung Samsara karangan Mary Siregar medal dina tahun 1820. Genep tahun sapandareyeun medalna Baruang Kanungara. Ciri-ciri novel nu kahiji palakuna loba. Salian teuy palaku utama aya oge palaku pelengkap jeung palaku figuran. Nu kadua alurna loba atawa leuwih jember. Nu katilu galurna ngara cabang. Nu kaopat eusina dina dumasar tina kaseharian sapopoe atawa biasa disebut realistis. Nu kaopat caritana parajang. Nu kalima kajadianna sambung sinambung. Jenis novel nu kahiji silih asih, nu kadua keluarga, nu katilu sosial, nu kaopat novel misteri, nu kalima novel sejarah, nu kaopat nu kagenep novel jiwa. Salajengna aya contoh jenis novel. Contoh jenis novel nu kahiji aya contoh jenis novel silih asih, aya Putri Cisadane, Gelora sareng silih asih. Anu kadua aya contoh jenis novel keluarga, anu kahiji aya Saur Sepuh, Semburat Langit sareng Siksa Kubur. Anu katilu aya contoh jenis novel sejarah, aya Bumi Manusa, aya Raramedu sareng Ronggeng Duku Paruk. Nu kaopat aya novel sosial, contohna Sejarah Anak Palarasa, Siksa Kubur, Waspada Musuh Panjang. Nu kalima aya contoh novel misteri, aya contohna Kabung Buleungeun, Baruang Kanungora, Leler Bodas. Nu kagenep aya Jiwa, jeung Rasa aya ti 8 abad, Guruji jeung Kembang Rampak. Unsur kebahasaan kecap nu kahiji kecap rundayan nyaeta kecap asal anu atos nganggo rarangken. Poe utama kecap rarangken hareup, tengah, tukang, sareng rarangken beruang. Poe rarangken teh aya 4 rupa. Nu kahiji nyaeta rarangken hareup. Contohna siganya nyi, pa, pi, pang, da, ti, nyang, para silih asih. Contohna hareup pak nganggo rarangken nyang jadi nyang hareup. Nu kadua contohna nyiwit pak ngagunakeun rarangken nyi jadi nyiwit. Nu kadua rarangken tengah nyaeta al in. Contohna kecap gelis ditambahan jadi gumbelis. Kecap murak ditambahan ar jadi marurak. Anu katilu rarangken tukang nyaeta an, ana, un, ing, ning. Contohna kecap 2 ditambahan an jadi 2an. Kecap 3 ditambahan ana jadi tiluana. 4. Rarangkeun barung atau konfiks anu mimitina ditambahan pang tungtunakeun terus mimitina sa tungtungnaeun. Misalna kalima gelas jadi sagelaseun, terus meuli jadi pangmeulikeun. Kecap anu geus dirarangkeun artina jeung fungsina jadi berubah tergantung rarangkeun anu diterapkeun dina kecap asalna. Selanjutnya aya unsur intrinsik. Unsur intrinsik aya genep. Nu kahiji aya tema. Temanya eta gagasan, ide atawa pikiran utama anu jadi dina hiji dasar karya sastra. Tema mangrupa jiwana ti sakabeh bagian cerita nu aya dina hiji cerita. Nu kadua aya latar. Latarnya eta sagala katerangan atawa petunjuk anu aya kaitanna jeung waktu,
nyangkuang suasana jeung kajadian dina hiji peristiwa atau dina hiji carita. Nu katilu aya galuruntian. Galuruntian nyaeta carita anu wangun ku tahapan-tahapan kajadian nu aya nepi ka ngawangun hiji carita. Nu kaopat aya tapa nyaeta jalmi-jalmi anu dicaritakeun jeung loba nyandak peran dina carita. Nu kalima ya amanat nyaeta pesan atawa nasehat nu disampaikan ku pangarang dina carita. Nu kagenep aya pasar implengan nyaeta mangrupa pangarang tempatkan dirina di posisi jero carita atawa di luar carita. Nu selanjutnya nyaeta aya unsur ekstrinsik. Nu kahiji nyaeta kasang tukang pangarang. Nu kadua nyaeta wayah sarta tempat pangarang nulis caritana. Nu katilu nyaeta unsur budaya moral, agama, politik, sosial, jeung atikan. Nu kaopat nyaeta identitas buku. Selanjutnya aya contoh ringkasan novel Baruang Kanu Ngarora. Hiji aya judul novel nyaeta Baruang Kanu Ngarora. Dua aya tema ngasut atawa baruang. Tilu aya latar tempatna di bumina Haji Abdul Rauf di Kampung Pasar di bumi Nipiah ujung kusen Aum Usman Abdullah. Waktuna peuting buktina aya dina kalimah hari peuting harita teuing kucaang bulan jeung sakabeh waktu oge aya. Suasanana bunga buktina waktos ni rapiah jeung ujang kusen nikah emosi sedih jeung tegang. Waktos ni rapiah kabur ti imahna sareng ninggalkeun ujang kusen nikah jeung Aum Usman. Nyeri hate waktos ujang kusen jadi lalaki teu bener jeung dibui. Anu kaopat aya galurnya nyaeta merele. Anu kalima aya sudut pandangnya nyaeta urang katiga serba nyaho. Anu kagenep nyaeta gaya bahasana nyaeta ngagunakan bahasa lemas. Nu katujuh aya tokoh dan penenggokan. Tokoh nu kahiji nyaeta Nyi Rapiah. Watakna bager jeung polos awalna, tapi pas kadituna satos nikah jeung Ujang Kusen manehna kianat. Nu kadua aya tokoh Ujang Kusen. Watakna nyaeta suami nu sabar, tapi kadituna jadi sok ekang kanu istri. Satos pisah jeung Nyi Rapiah jadi lalaki hideung beulang nepi ka dibui. Nu katilu aya Aum Usman. Watakna teu konsisten bager tapi jadi licik jeung hianat jadi ngikutin Rapiah. Nu keempat ada Nyi Dampi, watakna nyaeta rendah hati. Nu kalima ada Haji Abdul Rauf, watakna bager. Nu keenam ada istrina Nyayang. Nu tujuh Haji Samsudin, watakna bijak. Nu 8 istrina penyayang. Nu 9 Haji Banisa, istrina Haji Banisa, watakna penyayang. Nu ke-10 ada Ajen Ali, tokoh sampingan. Nu ke-11 ada Abdullah, imut tapi rada licik. Nu ke-12 ada Haji Taif, tokoh sampingan. Hapunten bilih aya kalapatan ti abdi sadaya. Abdi sadaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.